Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng simkuring Ajid Fajri Rahmatillah dina Warta Sunda. Banjir ngalanda Desa Sukasirna, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Kaping 14 April 2025. Banjir ieu ngeueum puluhan hektar sawah jeung sababaraha imah. Selain pedah ku hujan, banjir oge disababkeun ku karusakan lahan sawit anu deukeut pemukiman warga. Sahingga caina asup ka pemukiman warga jeung ka sawah warga. Luhurna banjir nyaeta 50 cm. Jadi banjir pang parahna anu pernah dialaman ku warga Sukasirna. Pamarentah rek ngevakuasi warga lamun hujan terus-terusan turun wae. Sakitu warta nu ku abdi didugikeun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.